alhamdulillah setelah 10 jam perjalanan di Bogor tepi ka dieu ka Ciamis Pasir Lawang. Nepi oge ka imah Nini Wing, milik. Aduh nostalgia pisan eta imah Nini Wing. Jadi mah kaciri kabeh da, di dieu mah gunung. Tuh tingali imah batur di handap. Masih keluarga keneh lah di dieu mah kabeh. Kuriling. Wah, ngeundahan pokona mah waas budak. Emang misran kernya dap kelapa bikin gula merah. Oh nah, kira ya nembe dongkap tadi ya. Terus kan. Pas saya kegiatan naon PRT. Alhamdulillah iya di dia masih kental gotong royongna dulur. Jadi alhamdulillah setiap hari Jumat nih ayakeun Jumat bersih. Komo aya nama kangge menjelang hari raya Idul Fitri. Mantap teman-teman. Kebersihan adalah pangkal dari sebuah keimanan. Mantap. Pernaon Mang Tasim? Oh. Tapi kerja bakti. Kerja bakti. Kebersihan naon ieu teh? Pinggir jalannya jadi banyak rumput nanti. Jadi kebersihan rumput yang bergoyang. Terus gening sapuna Mang. Manggar kelapa ke bisa jadi sapu gitu kreatif alami ya. Benar. Anu teu bisa di Bogor mah kieu ya. Diuk di tengah jalan yang hunjar geura. Nyase. Di dieu mah bisa tengah jalan ogenan bisa yang hunjar bari diuk. Oh ya. Ini kan sekolah SD ya. Nah ini teh warung Bioni ini nih warung Mang Sodi. Kalau dari atas dilihat dari sekolah SD, kalau dilihat dari bawah mah di sana dari rumahnya mah panggung di atas. Tapi kalau dari sini rata tuh. Nah, soalnya ini gawir, cuman alasnya pakai kayu. Aduh, ingat orang kerletik berudak aslina waas di lembur. Itu di Tanggul Salamaniknya. Nah, bareto mah keur zaman urang leutik di dieu teh tempat ngabuburit. Ngabuburit teh rame nah ieu teh. Aslina. Nama seberapa tahun teh ka dieu nya. Aduh, Masya Allah. Tingalian langsung kana sawah, ngeplak.
pegunungan, petah lah pokoknya mah. Raga disiram ko getih katuri ruruhit panah nguak ngawik bari niruk nyasaak sakujur awak Gusti maripis citangis langit gumuruh samada apa Nah asli ya mah bakso di Sanguan. Len. Bakso di Sanguan. Sangu di baksoan. Tuh, beneran bakso di Sanguan. Tuh, permungkusan kue. Bulu nanti bulu. Halus kieu mana naon itu ada nak? Wah. Wah. Di di gitu mah ese corona. Di mana corona? Belum ya, pasiangan. Mantap ya di pakarangan mau motoran pusing puting terus beli gorengan. Jos. Berapa poek baiknya manggih naon atuh ya Manggil duit sagepok mulai ke lebaran ya. bener deh tutup sih sama bensin deh. Oh iya ya tadi orang ada kadi tuh nanya Oh, itu. kemana ya jalan Lurus ke itu yang ke Pangandaran. kadinya Pangandaran. Oh, bisa motong jalan kayak tembusnya di ya. Tah sakitu cina barudak singkat cerita mudik urang di tahun 2025 ieu. Ya hatur nuhun anu tos nonton dugi ka akhir. Sehat selalu kanggo kasadayana. Mudah-mudahan urang tiasa patepang deui dina waktu anu lia.